cari tanah ke Bapak. Ya kan update nuju dagang rongsokan. Si ada warga teh nate manggihan eta peluruh eta. Udah cek mana nate ya cenah urang ka jual rongsokan. Naon Pak? Iya cenah beusi diangkat teh Pak hampir 30 kiloan lebih. Nah, pas gitu teh ayo we di talapungan. Untung teh si tombol teh. Untuk dicentang. Hanya mau dicentang mah lemur mah be apa? Enggak meleduk aja. Enggak beleduk deui. Melesat. Oh iya berarti memang ini. Oh iya tergarit. Aduh. Cik kadu teh di dinya pas gitu teh. Ya cenah jual lah ngarokok. Ya untung teh dipeser oge. Kan nelpon langsung ke Gana tim eta tarurun. Eta mah langsung dibulin garis polisi Pak bener. Tukang roh. Nah, Ya, orang urut mah aya iya, ya. Baheula peninggalan Belanda teh beureun eta Jepang teh urut. Nya pas Urut aya Jepang, dia presiden kadinya. Presiden teh ya. Yang untung atuh mah dijual mah pas dirongsok kana centang we tanah. Berarti baheula beunang keur nu zaman peninggalan teh harinya.